Bah, pangamikeun balong. Naon? Pangamikeun balong. Oh, rek ngenong. Oh, make rek ngenong na teh. Ngenong ka mana asa? Teu pararuguh teuing boga salaki rek unang enong, masing bebeja ge da atuh. Rek ngenong ka mana sugan? Lain rek ngenong, pangamikeun balong caina saat. Ka mangsa paat. Anjir, asa tapan mangsa paat mah duda. Balong saat. Siar kukumahaan eta teh rek ngenong ka duda. Jigan urek nyuguhan duda aing mah. Montong ah iya jeung tepugu acara mah aya acara naon atuh? Balongna saat caina teh laukna teh parae. Oh, gapleh. Oh, anjir. Anjir, kan nu garapleh rek dienongan ku eta hek duda wungkul jiga na teh nu garaplehna teh. Iya, montong. Masing eta ge masing bebeja-bebeja gentong tong sok kikituan rek naon atuh? Pangamikeun balong caina teh saat laukna teh parae. Cicing we di imah. Cicing di imah. Keun we geus kitu mah mita batur hararese pisan di titah teh. Gitu musrun tadi bikin oh tatu kudu ngenong geus ka duda jeung keur garap meureun beak mah dikekeak. Sakumaha aing meureun pada nyarekan ku RT.